Jadi kelanjutan teh kumaha tuh Pak Ujang? Naon Asep nu kelanjutan teh. Nya eta gini nu ngalengkah. Lanjutkeun kumaha Pak Asep? Buntu. Ngalanjutkeun oge. Rarudak. Lalieur. Gitu Pak Asep. Jadi model gang kelinci we teh mah nya. Tah eta Kaditu buntu, kadieu buntu. buntu Pak Asep. Aduh. Untung we kalakuanmu masih terbuntu masih jalan. Jalan Pak Asep kali kalakuan melaku lampa. Itu we urang aya nama ikhtiar we jang nafkah diri sorangan Pak Asep. Nya tuh Pak Ujang. Ya kieu we urang Da di pikiran oge lain pikiraneun. lain Pak Asep. Pikiran mah makin ditoto gitu Pak Asep. Cek abdi bunuh diri di pikiran mah. Oh. Geningan. Kur kieu ngalas memelas Asep ku di pikiran. Geus mah. Cukup. Itu kudu di pikiran Pak Asep. Tah kieu we urang bari sila Pak Asep, urang ngarokok we atuh. Ngarokok ngopi gitu. Jangan nyenangkeun diri. Tuh biasa pada 10 batang ya Pak Asep, rek beak 2 bungkus. Kade kapas sama ulah. Ih, Pak Asep piraku ya, tuh kapas narik digelong, lain permen digayam digelong, ini maroko hasil pe, disesep. Aduh. Meniku nikmat gitu ngarokok. Dah dinikmati, pan keterangan jadinya oke nikmat. Eta kami sareng urang hirup nikmati we jalani hirup kumaha apa adanya pasti. Sanes ada apanya? Tidak ada apa-apa pasti biasa-biasa. Geningan eta sok jangar wae. Tah Pak Asep masuk kadinya wae naon-naon teh ngabahas nu jangar deui